Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring ada Yusuf Apriliana sareng rerencangan simkuring. Sarang wasta abdi Lilin Fadilah. Di dieu simkuring sareng rerencangan simkuring bade ngajikeun berita tentang kebakaran di Kecamatan Nunuk. Kebakaran hebat lumangsung di salah sahiji kawasan pasar nu aya di Kecamatan Nunuk. Kebakaran ieu ngahanguskeun sababaraha toko emas anu silih dempet jeung sababaraha kios pasar. Kebakaran lumangsung dina Jumat peuting. Kebakaran diperkirakan lumangsung mulai di jam 8 peuting. Kebakaran kanyahoan ku salah sahiji pengendara motor anu keur di lampu merah. Pengendara motor ieu terus mere beja pengendara motor anu liana jeung saha ngagarowok. Warga ngahubungi Dinas Pamadam Kebakaran. Seuneu diparkirakeun asalna tina trapo milik salah sahiji toko emas anu meledak. Seuneu ngajalar ka saluruh area kusabab material bangunan anu dominan kayu. Pamadam Kebakaran bisa meremkeun seuneu sanggeus menggunakeun 5 unit mobil. Kusabab luasna area, seuneu bisa dipareuman sanggeus 5 jam. Kejadian ieu lumangsung peuting eta teu aya korban, tapi kerugian toko diperkirakeun nepi ka 1 juta. Sawatara waktu, kegiatan pasar bakal dipindahkan ke pasar hewan nu aya di lingkungan desa nganut sabari nungguan renovasi pasar. Wilujeng patepang deui di lain waktos, simkuring adi Yusuf Apriliana sareng rerencangan simkuring. Willy Nur Fadilah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.